Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat Maimun bin Mihran. Dina hiji waktu Maimun bin Mihran bade tuang jol datang jariah nak mawaan pembantu lah. Kebeneran sukuna ti kojot pabariut kata kakina teh manehna labuh teras angeuna katwa kadaharana na bahe kana salira na eta Maimun bin Mihran. Manehna ambak eta jariahna atau pembantuna rek diteunggeu ku anjeunna. Ceuk jariah, hei juragan, dauhan Allah, wal kadhimina al-ghaiz. Ari sifatan jalma-jalma anu takwa mah nyaeta nu sok ngeukeur kana ambek. Maimun bin Mihran eureun ambekna. Terus eta jariah maca terusanana eta ayat. Wal afina 'anil nas. Jeung anu ngahampura kana kasalahan batur. Ceuk Maimun bin Mihran, kaula dihampura. Nyata ku kaula dihampura bager-bager. Terus eta jariah maca wallahu yuhibbul muhsinin. Jeung ari Allah teh nu mikarasa nu cinta ka jalma-jalma anu nyieun kahadean atawa kabagusan. Ceuk Maimun bin Mihran, heug kaula rek nyieun kaalusan ka anjeun. Ayeuna kaula ngamerdekakeun ka anjeun karena zat Allah Ta'ala. Subhanallah. Inilah yang sangat luar biasa ya. Seorang mungkin bukan raja ya, tetapi dunungan lah. Jadi ketika ada kesalahan seorang pembantu ya, pembantu rumah tangga dengan dunungan dengan bosnya, akan tetapi bos ini sangat baik hatinya karena lembut hatinya. Mudah-mudahan dimanapun berada yang mempunyai pembantu, yang mempunyai tenaga kerja, seyogialah kita baik kepada mereka karena kita sama-sama hamba Allah, sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Karena rahmat dan ridha Allah ini tidak akan datang ya. Tidak akan datang jika kita tidak berupaya membuat kebaikan dan kebagusan terhadap sesama. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa amalkan dan kita bisa realisasikan kepada kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.